Coba laporan mana kumaha? Sing sangakeun. Jauh timalan Gusti laporan jisim abdi Paliti Kidul parantos eces turjentre kaayaan sadayana rakyat parantos sami taat. Ada. Waktu ayeuna parantos bermasyarakat bernagara sakedik program negara tiasa lebet sarta rakyat tiasa menyadari. Kirang langkung 10% anu parantos tercatat ku jisim abdi. Eta teh 10% teh kulan berat kotor. Ai bersihna mah geus nabet ngomong teh sia punya. Can karung. Yanten dina waktu ayeuna parantos kalenyepan sifat-sifat tabiat dasa muka yang sarakeun ka sadaya. Aya hiji-hijieun langsung ditatar harita keneh. Atuh saharita parantos ngalih tina sifat-sifat kahawekan, kawangkelangan, kabedangan, sirik pidik iren panas ren parantos engkeut-engkeut dibasmi ku katerangan pendidikan sareng ajaran-ajaran santapan rohani sareng jasmani. Sakitu Gusti kulan kasangakeun mugi katampi ku dampal Gusti. Syukur. Alhamdulillah kembali di Kidul. Terus kapal jewetan kulan ibaring pangestu 75% sadayana rakyat parantos sami kana ajaran Gusti Rama kulan. Dina waktu ayeuna parantos sami sumujud kalayan anti kana ajaran-ajaran dasa muka. Anu ayeuna teh parantos engkeut-engkeut repeh rapi. Heulaanan di kakulawargaan teh aya pasya itu ieu kalian sadayana parantos menyadari kana dasar negara hukum adil ieu kulan sakitu kapungkas ku waktu parantos jam 16.30 nyangakeun sadayana. Jadi sanes. Ya. Bade nguningakeun hasil panalungtikan Paliti Kulon ti wetan ti kidul ti karer. Sanes? Tuluy Pangestu waktu sayana rakyat parantos sami sadar. Sanes? Sadayana parantos sami-sami taat kana pelaturan kalian sakedik parantos diajar engkeut-engkeut kana kajelemahan. Sanes? Syukur baja. Barang saweg remagan. Sapratanepun Raden Dasawali Krama rawuh kapertahanan kotbutaan. Maman mirangademan iwuh pagulingan rana. Maman mirangademan iwuh pagulingan rana. Pangapunten paduka. Tingali aya jajaka. Waduh. Nyu. Tempo aya budak ngora kasep urang mana eta? Nyu. Biar manyu. Yuh. Aya budak jujuku. Iya we nya kakareka temong sanes. Iya. Coba kadieu awak maneh. Kadieu deuk naon? Sejang ngadeheus kalanun. Yap kadieu. Marek waya wong Wiswana. Marek kadia. Wiswana pisan satya. Ingkang pinara. Markadia pangkonan satya ingkang pinara. Dasawali Krama.
Satria bagia ujang Aden bagia Satria sanes atur bunuhun nyangakeun semah pangabaktos kalau kuhanyuk paduka diterima awak maneh urang mana awak maneh saha ngaran awak maneh deuk naon pamaksudan kasep coba jawab aya naon pamaksudan Andika di kamana-mana saha ngaran naon maksud datang ka dieu naon wedal Jumadil akhir sanes ngaran kaula teh pun Dasawali Krama dengiar krama Dasawali Krama ngaranna teh Wali Karama sanes di mana kaula teh ti Pakampungan Laladan Padepokan Jati Sampurna aya naon maksud kaula teh sejang ngadehesan Karama paman bibiksana muga ninggalih masihan widi kalian ngajajabkeun ka mantena sejamunyu kaserengan ka Gusti Rama sabapa maneh sabapa anjeun bilih dacan tingali Kangjeng Rama teh Prabu Dasamuka anu parantos almarhum waduh Dasamuka sanes Hafsegrap Purnadewa Hafsegrap Purnadewa bangsat Pengira mengadat ingkang mengadat gembira bangsat ya sudah keren anak Dasamuka edan aduh ampun pangresa anak siap Suganta lain anak iblis berakasakan si Dasamuka geuning masih kena aya anak anu waktu kiwari ieu mangkeluk aya di hareupeun aing Suganta geus beak ka akar-akarna lancek aing maot ade aing maot ku bapa sia alatan tinakan sawenang-wenang teu tanggung jawabna si Dasamuka dulur aing paeh daya pisan kahormatan Allah dipake wadal perang ayeuna pun cenggis anakna moal teu nyiga bapana aing geus janji nulis dina ati kalian geus ngagura taneh teu sudi aing pangih jeung anak darah dagingna Dasamuka langsung hayoh maneh geura nyingkah lamun sia hayang salamet kaluar ti ieu nagara teu sudi sakali-kali aing ngajajabkeunan tantu sia datang bakal balas pati ka Gusti Rama atawa saeutikna sia bakal nyieun kariweuhan jika bapa sia bakal ngajait nasib bapa sia ieu nagara ku sia bakal dirobah deui tina adil kana kamurkaan model bapa sia anu hirup daya tendang aling-aling hayo mantog ingkah sia mantog aya di dieu masuk aduh Gusti diciduhan nyaha atuh budak teh asup kana bubu ieu teh budak nu di mana ieu teh selir ai selir teh naon sanes ih si kunyuk sia aduh pek itu geura balik mung pengaya pangampura mantau sia aing geus cinta kana keadilan aing geus guru ka Gusti Rama lamun aing waktu harita masih kana dikungkung ku hukum Dasamuka hirup anu taya ras-rasan sia ditek-tek beung ku aing nyiga aduh Gusti Rama Dasamuka nuhun
katampi pepelakan salira najan kaula tanpa dosa geuning nampi dina akibat menurupi kieu. Ngomong naon sia? Ngomong naon ha? Hayo nyingkah. Nyingkah sia. Ai. Beuh sia. Halang aja dong bangsat. Sakedape kaula teh supados tepang be sareng rama paman. Teu idin aing. Teu idin aing nyingkah. Nyingkah sia. Nyingkah. Ampun, kaula teh sanes bade ngadamel kariweuhan kaula. Ai. Raden Dasawali Krama kanamian hiji satria moal tega dirina dikaniaya sacara kitu bae. Galih nyagak jadi dua nahan-nahakeun sareng manghanyakalkeun kana tindakan Dasamuka kapungkur ngawaris dina akibat awon. Karina ti kitu memang taya dasar keadilan bikin dumeuheus kawibiksana. Pati-pati mati hoyong kasebat hiji kesatria anu jujur tur soleh pikeun munjung ka Betara Rama sareng Rama pamana nu dipananggegentos Prabu Dasamuka. Panyarta leuleung mawa. Satria nafsine kagila-gila gunira ingkang mapagaya nalara petanang satengah kingayuna Penerang ingkang mapagaya satria buka mata bangsat. Naon sia? Kasep, aduh kasep namahan kasakit ulah buka mata. Hapunten. Dek naon sia? Haturibun nuhun sakabingahan pangkon Rama almarhum ngawaris kaula kana kacilakaan tina bibit pepelakan anjeunna sok payus kang disebatkeun wong tua gawe wiwitan wong nom terima lakoni. Bener-bener bangsat ngarti sia ha? Hah? Sia anu bakal kasekretar sia anu tanggung jawab ayeuna. Hah? Nampi. Atuh bujung hinga salira sanos kaula ge anakna. Komo lamun ninggal di kieuna caca kaula nguping kana tinakanana sareuk yen bapa kaula teh lunta tina kamanusan. Komo lamun dihubungkeun sareng ilmu atanapi agama. Bener. Terus sanes. Ayeuna kaula muji ka salira pahlawan alengka. Rupina saria teh tilas pahlawan Gusti Rama Prabu Dasamuka almarhum. Memang aing keur jadi pengawak keneh. Ayeuna geus jadi Senapati Agung. Nuhun. Punten. Namprakeun dampalengan ken sakatuhu agungna kakresa anu kagungan kaula syukuran jemarna ka pangkon Gusti Betara Rama sareng Rama pamibiksana salira parantos sadar. Punten sanes bari wujud dieu. Punten. Awak buta diri reseksi tapi tabiat salira parantos engket ngalih ka sifat kamanusiaan anu dididikeun sareng diatikeun ku Gusti Rama. Bener teu jiga bapak sia. Paparihan aing wujud dieu awak buta kalakuan atuh aing hayang jiga manusia. Insaf aing cinta kana adil jeung bener. Ngerti? Ngartos nuhun. Bagja nu taya papadana
tapi hanya kala atuh salira teh naha bet cinta kana keadilan cinta ka Batara Rama tinakan welas asih ka sasama tulung tinulungan kalian kenah DP hanap asor tapi naha tinakan salira ka kaula can punguh dosa pedah anak penjahat tepi ka tega nibankeun nyiduhkanna jongjeng neungeul ka kaula nu kieu dasar adil nera aing ngangkeun tinakan welas asih tinakan adil anu bener tapi naha tinakan bet tepi ka tampak kamanusiaan ka diri kaula barisan punguh dosana. Coba tinggali bangsat oge kakarak disebut bangsat teh lamun tos stop nyokot barangna asal nyokot sanwara bisa jalma nibankeun titel bangsat ka eta jelema bangsat mah pagahan sih aing sanes mah pagahan aya obor mati mana bae mugi sadar salira ulah pameng dina maguron welas asih kemaguron adil sareng bener ka Gusti Rama paratkeun jajabkeun saksian kaula da sanes bade ngahaturkeun karepotan sanes bade ngarunggelkeun sanes bade dendam ka Gusti Rama ampun nyuhunkeun didadapkeun we hoyong tepang unggul kaula teh saja munyung ka Rama paman bibiksana bangsat balik ya upami teh kawidian suka kaula ngocorkeun getih kaula jadi kaula teh ngocorkeun getih ieu sanes kaula dolim sanes kaula maksud jahat tapi kaula saja munyung ka Rama paman bibiksana wah binatang paehan mundur di tengeulna panas eta budak mundur dari mana dia bener anak dasa muka sanes tekapina ini mah kieu den mumpung aya pangampura balik we ka itu sanes saat sana balik kaula hayang tepung heula jeung Rama paman sarta munyung ka Rama Gusti Rama kaula sejak mulangkeun ku dasar saren sumeren sujud sumujud ka anjeunna nebus dosa bapa kaula ye bade ngong sanes coba aduh sakara kaing memanggih budak di teungeul ngampul sanes ye lo sanes tampanan tampaleungeun kaula sok kayaknya aing mah cara nyeri di teungeul coba heula ge sanes waduh ya lo sia mun ngaburinya kana panon sanes bramios we sanes teh sono sanes tampanan Gusti coba alung boyongkeun ye makhluk aduh wah Raden Dasawali Kramas dialung boyongkeun ti kaler ka kidul disangap ti kidul dialungkeun ka wetan ditampan ti wetan ditotogkeun ka kulon ngaraosna nae malung hiji satria dikerpuk ku ratus-ratus sarebu kali kuat anas seug diamerg mah tetela wawotan dina tanaga sanajan bari kakuatanna linuku melayang tiga kanawiyati lami-lami pambalangna singa mata langsung di kota kapakampungan digalang layangan kapakan watak wantos pembalang diserangan ku tenaga batinnya
Ragra-ragrag dipaminggir anu berasna kapasangrakan suela mangke bakal kapenak ku para pawongan gantos Kang Winusita awios ingkang natawa kocapa wontening pasangrakan suela dina sarabeting barantenan Raden Wibisana sareng Sri Nalendra Ratu Ningrat Betararama anu disaksaeni ku wadyabala tentara monyet pimpinan Prabu Sugriwa. Para pawongan anu teu wantun lebet diparentahkeun ku Lurah Semar Badranaya sasarengan sareng wanara sapalihna pikeun ngajagi keamanan caket paminggir palih lebakeun kebon kemanggi suela dupi paminggir eta tempat panglingihkan Bapak Lurah Teja Mantri anu waktos jumeneng dasamuka diangguh patarosanana kitu numutkeun sejarah Kardina antawis ayo Japala sareng Alangkadirya. para pawongan Astra Jingga Udawara saweg sempal kapiguyon kaserengan nalagareng. Ya betul lah. Aduh, bagaimana? Makasih. Loh, Makasih. Anak wis gitu anak. Aku masih jaga baling kacang ngobrol di pagi. Mut. Cager. Yes, tau ka. Mun gering. Ay gering api akan ngerti sa. Mana ya dokter ngarep-ngarep kemana? Tau. Gering oge ibadah keneh ke pangeran. Manyan gering ibadah. Pan dokter ti mana usahana pan tinu gering. Tanya bener kan gitu nama lah. Ngapa pati ayat tamal ban lamun teu ngarep-ngarep ban bitu. Tuh gitu. Nya macak urang rugi teh keur kauntungan batur. Ya. Batur rugi keur kauntungan urang. Jadi ieu teh sarua rugi ibadah. Tapi rugi ibadah ieu teh moal teu bisa kitu bae aya alasan pangna rugi teh teu tersangkut urang artinya bodoh atau balangah pangna urang dagang rugi teh ku ayana urang balangah. Ya. Teu memperhitungkeun gitu. Jadi atuh dina gering oge manusia dina gering hawayahna we kasehatan sebab ena teh penting rakyat sehat negaraku. Wah. Itu yang paling penting. Nu macak barang barai dewe ka Gunung Suwela teh euna euy beda jeung barai teh zaman dikungkung ku Dasamuka ena mah diburuan teh euy aduh. Naon ka? Apotek ibu hidup. Waduh. Nyawa apotek hidup. Naon ka? Waduh bangsa koning gede. Koning Joho dihareum. Disadiakeun obat-obat itu ieu. Sekalian gering ya. Sekalian gering laja. Panglai. Lampuyang. Kumis ucing. Daun semung atuh tukangeunana nya kitu teh perti warung hidup ulah tepi ka dina butuh cengeng tepi ka purat perot lompat ka warung kapan aya mah alaeun paninya tadi dia jadi pemerintah teh lepat kali urang kali narimakeunana Sumohon eta. nu matak sadar bermasyarakat sadar bernegara lamun urang teh sadar kitu cilaka sabab rakyat mah hakna dipenta jeung dititah. Bener kan? Iya. Bisa nyamot. Nyon deui. Coba urang milih pimpinan di hiji daerah boh di hiji desa na urang teh hayang bebas dina pajak kitu. Pedah baraya geus ieu mah bakal baraya bakal jadi sareng kece urang teh mau ditagih pajak lain kitu. Itu dah kewajiban pajak. Lain kitu. Kayaknya dasar ulah. Ulah kanya dasarna sabab pajak eta teh kewajiban urang. Hutang mah kudu dibayar. Ieu. Sabab majuna negara gumantung kana sadar jeung teu sadarna masyarakat. Ya bener eta. Ya. Ye. Apa? Dawayu. Kedieu. Dawalu we. Hoi. Kan? Kade sudah balak aja. Hah? Oh. Nah. Tengah cenah itu disaur ku Kang Raka. Siap. Keur badan tenan ayeuna rapat teu wantun dek. Wah. Dihawa ku bapa bisi ngagandengan cenah malum
gogonyokan tiluan teranggang ti heureuy jeung humor. Akang mah tukang heureuy kudu ngarumasakeun maneh we. Kudu ngarumasakeun maneh kalian akang mah teh jang di Ayoja teh engket-engket jadi supir eta mah. Heeh. Supir naon akang? Lan Kana supir naon? keor. Ya, aya rajeun teh. Teu nya kitu akang teh diajar nanti diajar nyetir euy. Mohon. Keur ngakontak deui sangkan meunang SIM kitu. Ulah teu pika meunang SIM ngan ukur ladang naon kitu teh istilahna mah. Ukur meuli kitu tanpa diuji, tanpa itu ieu. Moh. Ayeuna geuning ayana sebrapan kumaha? Tungarama urang keneh memang pamarentah henteu lepat. Bener kan? Ieu matak teh oge jadi keur nertibkeun lalu lintas kendaraan. Beda, tidak si menang si dia. Diuji. Cing aing deuk lelempangan bari nyore ah. Dah cing sok. Hari pasosore jalan-jalan bari beberenjen hari ngaragiu make kaca mata ribet Bisa nih monyet. sacabuni gular giler kanu lenyang Namanya kawas hari senulung si goreng manyace mata karanjang aduh riben pinah kana tarang soca mencem tak isti unyang sanes gaya lain pot sanes kamang samin batu sanes ka ditu ka dieu tapi giler ka abdi abdi lain abdi ka 3 kalima naon atuh monyong pagek gitu monyong so didagor ku aing cepot tampilingan aing juga bebencek itu juga cecempes we sia juga belekok gitu